Lamun cek aki teh mah ieu monyet naik di bereta raje eta teh wi ngaranna. Anjing keur ngagogo kitu teh keur moro bayawa teh mang. Wah, siang mah nyanyahoanan wi. Teh mang pakokolot supa tuh nya. Supa pare atas supa suung. Ah, cuma kehead keapalan bahasa Sunda lah bacanan urang Sunda sia teh. Tapi orang curiga ka Mang Ajo jag-jag wae puasa teh. Kuku heueuh ngan aing tepok wae hungkul. Sunda endahku budaya ngajamurnakeun kasenian. Cuk. Ah, ini dikunci euy di mana ge? Ah, ieu masih ana geus indit meureun si Ucet teh ka dulurna. Udah itu coba cenah ruhai keneh si Ucet geus indit geus eueuh geuning kan. Aing coba aing yang mau cau teh nama ngirim cau ka si Ucet teh kala dikunci ah. Aing aya kumaha caunya. Ya aku kok aing ku dibawa di balik mah. Di mana eueuh. Ah, aing cicing ngalawe di dieu lah. Bukan weng ge aya si Oce bisi keur kaluar atau ka mana lah. Tujuan heula kitu ku aing teh ka dieu di mah. Hujan kalau ngagebret di wae ieu mah euy moal eureun boa. Kira aku aya ka warungan mah cai ngabeudak ieu da beureun ieu non si Oce ge gede-gede teh cai mah. Aing hari wangsan itu cenah ruhai gitu aya jalma naon aku kumaha aya aing ya. Jadi, jauh. Mau mengajar di situ sorangan. Kapanggih ieu mah ku aing narek maranan ya ka si Ece ya. Karena Mang Ajo sesalan depan ka dieu. Pokok aing teh rek ka indung si Sadut teh tapi areueuh ieu gimana ge dikunci. Oh, meureun mah jeung nama Arindit ka ditu yang si Neneng erek ka bibina, jeung nama bara bantu, da peda teh ngomongna kitu erek bara bantu cenah katen si ieu adina si Ece. Heeh, Mang nyusul si Sadut ka ditu. Oh, Mang, namawana ieu Mang? Oh, cau aing teh pokoe teh jeung si Ece tadi nama urang teh. Yen atuh keur urang we, Mang. Naon dibikeun kanu eueuh mah? Oh, Mang, daripada dipikeun kana eueuh mah geus kurang dalahar di dieu. Atau kaeling ke pan itu keur puasa Atuh pan aya bukana Mang, manya sanang puasa, mau sapuasa di puasa tuh. Oh, daripada ayeuna Mang dibawa dibalik ieu ku Amang, mending uang dalahar di dieu. nah daripada diakan ku sia mending bawa dibalik ku aing Pohara Mang, uga rezeki kitu teh mubajir teh hakan mah. tapi dah euy barudak ya ku aing ku dibawa dibalik mah euy cau teh Asa kacida we Mang, cau dibawa balik deui mah tuh lah. Heeh, asa pohara Mang, cau dibawa balik mah tuh. oh pokoe atuh barudak udah dilatihna ieu ka buka puasa na oge kurang keneh ieu menila riweuh karana hareum teh Amang eka dia mending nyelenap, biasa gorok-gorowong ka urang teh. Ya, sawi erek manggi kicendewan mah we nyelenap. gua aing teh udang heeh kan kue di mare di tanganeurkeun cau tah ka indung si Sadut mata aing langsung we ka dieu henteu nyimpang ka kamarane.
Amang mah meni asa mobok manggih gorowong lah. Lamun cek aki teh mah ieu monyet naik di Bereta Raje eta teh wi ngaranna teh. Meni langsung ka dia gugung gusuh. Kepira kaliwat nyamper ge mane meuli teulik ka aing. Oke rek naon maneh kadarnya tuh tujuanna ieu? Orang teh mang tadi teh ngabuburit mang aja dasa kesalahan nungguan magrib mang. Mane ini kos pisan puasa. Siapa ka aing ini jika nu tara ngaji we. Panungga ge sia mah ngabuburit teh ngarukur nyeubeulkeun jin. Kang ngantep mang ka urang teh. Ih da eta mah geus heueuh bukti. Mang, ayo orang yang kau ngabuburit atuh lah. Aisyah teh goblok rasaan ieu pan hujan deuleu tuh. Oh, merencin bolor matana teu neuleuh. Ayo hujan nih, bukan teh hujan. Duh, aing tadi nama ikan neneng ka di dieu teh ngabuburit ke si nenek. Rasa areuh. Dan aing si bejaan tadi ge eueuh teh sia penasaran we atuh da. Ya panatcan nempo ka imahna mah bisi maneh ngabohong ka urang. Nah, ada mana mah hirupna cang cayaan mana mah pernah di bejaan. Duh, eta anjing ngagogo ae na keur moro naon nya euy barudak. Buat yang ngagogogan amang eta teh mang suaeun meureun mang. Sia mah padunungan teh wanian kitu. Tari siapa aing nganggap careuh meucin. Parara dua emang si mocin padu ngap ngomongna. Atuh da mang anjing gerawar nanyakeun ka urang atuh da. Oh, subhanallah atuh sia apa eta? Aing keur naon aing matak nanyakeun oge. Mang, anjing keur ngagogo kitu teh keur moro bayawa teh mang. Wah, sia mah nyanyawanan wi. Pan amang nu nanyakeun. Geus masalah anjing ngagogo we kok kada ribut. Tuh, pan Mang Ajo nanyakeun ka aing, Cin. Atuh sia deui kana diladenan sia mah. Ya pan Mang Ajo na kepercayaan ka urang. Moga sia masalah anjing-anjing wae mending manjang kabina-bina kalian mah. Heuh mang tinggal parete mang geus teh alaeun teh dibuat mang. Oh, kedeung di gede alam mang, digana tas sawal digana ieu di Baruwati dieu. Pan barudak mengke aya pigawean marane da saha deui atuh nu ngagawean apa ni wati marane engke oge. Oh, matakna mang ai ka urang ulah sok sentak prongos mang. Ya da sia napi omongeun. Atuh rahasia mah ka aing teh alah batangan ka budurungan ngomong teh sok hahaok we ka aing teh. Aduh, Mang ngomong-ngomong aing ieu kesel. Magrib teh daek we jol ya tuh. Nah kitu aya magrib jol ting mana sia? Di belah kulon merencin datangna. Di panai keur kieu teh sok hawar-hawar ngong adan aing geus laparsan ieu teh. Kakarek oge jam 5, moga ya teh alah batan naon wae meni ka Cidawi. Tuh barudak tuh urang mah baheula teh sok moro mencek di itu tuh jeung aki urang. Jeung bapak si Sadut baheula mah. Mang, aya amang jeung bapak si Salut saumuran teh Mang. Ya kolot bapak si Sadut saeutik jeung urang mah wi. Berarti mang pakokolot supa tuh nya. Supa pare atas supa suung. Ah, sia mah kehed teu apaleun bahasa Sunda lah batanan urang Sunda sia teh. Pancek sia pakokolot supa aing nanyakeun supa sare apa supa suung. Supa pare kehed lain supa sare sia teh. Tah eta cin cek urang teh ngan aing salah pok tadi teh. Mang, ari leuweung itu nu aya curugan amang baheula geus nepijan masa moro mencek mang.
Ya, atuh cin nepi baheula mah urang nepi ka ditu ka luhur dan ayeuna we aing geus sekolah terus teu kaduga nanjakna ayeuna mah euy. Mang, amang ti bubudak nepi ka ayeuna geus kolot geus tereh paeh heuh. Nah, eueuh kitu aya naon hayang ke kota gitu tah cicing we di lembur kieu ya. Cin, sia mah kakak nyangkut-nyangkut kana pae segala. Ih, apaan heuh mang aja teh geus kolot aya sia geus tereh paeh nah kitu kumaha? Sia mah nanya teh siga nu ngadoakeun ka aing teh mah cin. Tadi ngadoakeun mang apaan heuh we atuh ieu mah pada we amang teh ayeuna teh leuletik yang anu teh ka ayeuna geus kolot kieu mun nya cicing we di lembur. Nah, tere paena teh kabawa cin siga tadi. Panci anu ngomong tadi nyebutkeun ulahnya enggak sia kurang jadi bawa tereh paeh mah. Di zaman aki urang ngababakan di dieu cin urang mah niat rek pindah ka mamana cin. Gua teh urang mah betah di dieu di dieu oge. Dahareun loba piduiteun aya. Kudu naon kudu ka kota. We mang aya sikowe mamang ka urang ayo we ngajak ke kota aja nu gaplek we modal mah. Pan aing mah cin, ka kota teh ngajak buru, ngajak ek dagang. Atuh buburu mah wi di urang geus teu kurang maneh masuk ka harap wae pamikiran teh. Ini atuh mah urang teh hayang we boga pengalaman ke kota ka ditu. Gawe di kota teh kumaha kitu rasana. Lah, sia sok ek yang sarak-tarep ke kota teh geus we di dieu ye. Mang, ieu mah urang ngadenge cek aki urang ya memang cenah. Baheula mah ieu cenah aya lembur gede ke zaman Jepang mah eta teh mang nah heuh. Kalau panari cek beja mah cin ganda ku aing oge teu ngalaman keur zaman Jepang mah. Atuh mang berarti geus ratusan tahunnya. Aku wi aing can inget nanaon can aya meureun aing oge wi. Asal ilasan kita maghrib teh. Nasian nah nungguan maghrib terus pemali wae maghrib we engke bisa teh. Ya asal ilapisannya ya urang geus lapar ya. Jagoan teh tuh ngomong adan wae. Moal menang ganjaran kowe sia mangharap-ngarap buka puasa dari aral mah. Lain aral mang. Atuh udah geus lapar pisan ya teh. Sarua aing wi boga peujis lapar mah lapar aing oge. Asal ilapisan ya mah adan teh. Lamun kitu we tah engke isukana maneh teh ngabuburit sabari muka kejo. Henteu edan main dong aing teh. Tuh nah atuh sia mah we ngebahas seueur wae taruh puasa sia teh. Cin, tapi orang curiga ka Mang Ajo jag-jag wae puasa teh. Puguh heueuh ngan aing tepok wae hungkul. Ya mah barudak kena aing ngajedog hirup ieu weung disangkana temben aing teh teu boga iman we meureun teu puasa. Atuh da Mang mah puasa teh meningkat tempo jag-jag pisan. Meningkat leuleus-leuleusna gitu tah. Nah lamun aing ngaremprek ku sariak juga lotong gitu. Lain gitu Mang. Atuh heueuh we pan batuna puasa teh ka ciri gitu. Ieu leuleusna teh ieu Mang Ajo meningkat jag-jag pisan gitu. Geus mang isukan mangarempre memang main ke kurang dilongok jeung ku sikowe isukan. Barobrok sia mah ngaromong teh alapatreun ka kolot ka aing teh. Tah engke mamang amun lebaran teh urang ngajang katan mang ngeunasan sarojana menang si ibu teh mang euy. Teu ngeunang kumaha sia mah. Sagala rupa oge tinggal nahakan. Ulin di aing loba hakaneun mah. Ya sia arulin kajen aing lebaran mah loba di aing mah hakaneun mah hayang naon wae oge. Duh Mang, manya orang teh cari cing di dieu. Daguan raat hujan. Kata gadag pisan nyerempot wae di dieu. Ari sia hayang kumaha pan ieu keur hujan teu aku arep dijungkoan. Udah ayeuna mah ka dieu we ka hujan. Geus we nang cicing di dieu nepikeun ka nungguan magrib.